Bismillahirrahmanirrahim. Nu jadi sekar pangiring catur, sangkan jadi panggugah rasa. Nu jadi sarining kalbu terate hate malati ati. Sangkan jadi pangemat awarna kedal ucap jeung amal. Diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu. Pakabur nu pajejeut dina angen, sangkan jadi panulas rasa. Nyiseuh gegeuleuh galeuh, nyapukeun kriya sum'ah nu pasorengkrah dina mana. Sangkan ulah aya gumede nu sumare dina hate, nu sok jadi panghalang jorelatna teja Al-Qur'an. Kana manah ngarempeg tembusna cahaya kudus kana kalbu. Diiring dipiring kalimah kali syahadat dua lir sumpah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu sahadat Sunda ngagungkeun dat Allah alif Allah ingkang ngadeg satengahing jagat. Zat lat zat les zat langgeng sifat Allah ngandika. Gaduan asma Allah tetap iman sareng Islam ku kersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Janji hamo lancar linci luncat mulang, udar tina tali gadang, cidra tina subaya, muarek ngijing sila bengkok sinembah ka Gusti Allah. Sejahusuk nutruk nuturkeun galur ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wargi sadayana, alhamdulillah dina saat nu ayeuna urang patut muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala dina sagala naon rupa kanikmatan nu parantos ku Allah dipasikeun kana diri urang, terutama kanikmatan iman sinareng Islam. Bab dina waktu ayeuna nitiwanci nu mustari ninggal mangsa nu sampurna. Kahirupan di dunya tayalian keur takwa. Ulah taluk pedah jauh, tong hoream pedah anggang, tong cicing pedah tebih. Jauh kudu dijugjug, anggang kudu diteang, tebih kudu disungsi. Indit ulah ngagidig, nyokotna ulah ngaleos, mawana ulah ngalengkah, merdih tina api. Menta tina manah, menekung kanu maha agung, mujabrata kanu maha kawasa, ka Allah anu nyatana ayana. Lakukeun kurang padikiran, dikir jalankeun syariat, torekat hakikat jeung makrifat, ngarah ngeusi badanna, ngeusi nyawana, ngeusi rasana jeung ngeusi rasaning rasa. Alat keur ngeusikeunana nyaeta inget ka Allah, dikir ka pangeran, ngeusikeun eta dikir kana tiap-tiap latifah tina qalbi, ruhi, sirri, khafi, akhfa, nafsi, dugi ka kolab, bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, urat, jeung getih pinuh ku rasa dikir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin anu dirahmati Allah, bisi aya ilmu sungkur-sungkur pangabisa nu can katalaah, ajian anu kasingkir-singkir geula taluk tik-tik kiwari, geula kotek tak di ayeuna hirup katungkul ku umur, paeh teu apal di mangsa nu mata krinik-krinik kulit harti, cicing harti ngawincik diri mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama. Kudu mampu tungkul kana jukut, ulah tangga kasadapan sing awas kana tincakan. Ratu tara ngahukuman, raja tara nyiksa, melak cabe jadi cabe, melak benteng jadi benteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Hirup kudu sauyunan, muncai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak, sapa pahit sama manis, sabagja satanggung jawab, sareunah saigel
sing bisa milih kana diri, bisa ngukur kana kujur. Ilmu teh bakal ngancik tinu nyariang, bakal cicing tinu eling. Palna sakitu ayu urang gerakeun kudu ngabogaan rasa giroh bikin ngalakukeun urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nyiar ilmu sabab utua ayana tujuan nyiar ilmu eta urang dasar torikoh, hartina perjalanan anu hayang urang mengharapkan surgana Allah cukup dengan ku mencari kana ilmu. Palna sakitu niatan ti ayeuna karena Allah Ta'ala supaya urang pinanggih kabagjaan ti dunya jeung akhirat. Sakitu anu tiasa kahatur aturkeun lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Karim.